Zaman baheula aya budak awewe ngaranna Nyi Anteh. Karunya budak teh pahatu geus teu boga indung da geus maot. Sanggeus indungna maot Nyi Anteh hirupna jadi nu geulis, jauh kasintung kapala liek dengan liek lain henteu indung henteu baraya. Aya ge bapana sanggeus boga deui pamajikan mah jadi tambelar. Ka anak henteu riksa henteu nyaah mun mere dahar ge kumaha ceuk indung terena. Rek dibere rek henteu. Ku kitu puguh we Nyi Anteh mindeng ngarumas indung terena galak pisan sok nyarekan. Tampolana nyintrek jeung nyiwit tarik. Dina mere dahar indung terena teh saukur tambak kawaranan. Sanguna saeutik ukur jeung uyah lamun tas dahar bari ngalemetan remeh teh Nyi Anteh sok sasambat ka indungna bari dikawihkeun. Ma nyai tulungan nyai neda lapar keneh da sangunangan saeutik jaba teu aya rencangna ceuk Nyai Anteh bari ngalemetan remeh. Nyi Anteh ditambelarkeun ku indung terena kitu teh lain ngan sakali tapi mindeng. Saban dahar sok ngadoni eta oge ka bapana yen indung terena teh medit mere dahar sok saeutik tapi ku bapana kalah dipolototan. Ngadoni siah miradukeun ceuk bapana. Osok eta oge bapana ngagelendeng indung terena sangkan mere dahar teh sing nepi ka seubeheun tapi lain robah kalah kasok balik nyarekan Nyi Anteh. Ngadoni siah ka bapa maneh, budak mah sape merean kolot we teu kudu ngadu-ngadu ceuk indungna bari celetot nyiwit tarik pisan. Atuh Nyi Anteh teh ceurik ampun-ampunan. Sanggeus kitu mah Nyi Anteh teh teu wanieun deui bebeja ka bapana. Ngadongdora pamikirna bebeja oge lain jadi seubeuh kalah ka jadi nyeri. Sakali mangsa sabat bapana ngalasuluh jualeun ka kota Nyi Anteh dibere dahar. Biasa saeutik ukur jeung hulu peda. Geus kitu tuluy sirah budak teh diketrok ku aseupan nu rami ping ku remeh. Nya atuh puguh we sirah Nyi Anteh teh pinuh ku remeh. Keur kitu datang bapana barang jolheg bapana nanya. Geus dibere dahar budak teh? Puguh we sebeuheun pisan awahing ku seubeuh ngagagaro sirah ge kuleungeun nu rami ping ku remeh ceuk indung terena ngarah di piandel. Kitu jeung kitu we saban poe oge nasib Nyi Anteh teh sakali mangsa tina nu teu kuat nahan kana langsaan. Nyi Anteh ka kuburan indungna ngadon ceurik baririhan bari sasambat. Ma nyai lapar hayang neda. Indung tere galak jeung medit sirah diketrok aseupan. Budak sasambat balilihan di luhur kuburan indungna. Kersaning Allah teu aya nu mustahil. Padonghol we tina jero kuburan teh cau emas saturuy atuh hekak Nyi Anteh ngadahar cau emas. Nyebeuhkeun dahar sangu saeutik pamere materena. Saban poe kitu we aya kiriman cau emas nya Nyi Anteh teh teu leuleus teuing awakna jag-jag jeung seger. Orok kaya mireungeuh anak terena jadi jag-jag indung terena curiga. Palang siang sok maok kejo tuluy diintip dituturkeun ka kuburan. Barang kaciri di kuburan aya cau indung terena ngambek bebeakan. Ngerakeun maok cau nu saha budak-budak panjang kokod kawas nu teu dibere dahar wae ceuk indung terena bari molotot. Regeyeung cau teh dibawa ka imahna ningali kitu budak teh ceurik deui di kuburan indungna. Ma naha geuning kieu nasib abdi teh. Cau nyai dirampas indung tere teh bet telenggeus teuing ka nyai tara ras-rasan. Geus reup magrib budak teh candek balik cicing wae di kuburan. Indungna bari teu weleh sasambat hayang milu ka kuburan. Geus burit budak teh teu balik bapana kukuriling nganeangan. Nyai gera balik geus burit sieun sandek kala keur naon cicing wae di kuburan. Ceuk bapana basa manggihan budakna keur nginghak di luhureun kuburan indungna. Sabot kitu barasat aya katumbiri nurunkeun taraje emas. Nyi Anteh dipapageun ku widadari dibawa ka luhur bulan. Nyi Anteh dikukut para widadari betaheun bari sehat. Nya dina mangsana bulan caang mabrak cahayana herang. Dumeling sok kabireungeuh majar ceunah aya Nini Anteh keur ninun karembong sutra ngais ucingna bawa ti kuburan indungna.